Ketika beduk bertamu, gerimis mengusir sepi, malam menyimpan kenangan. Dalam bisik angin sunyi, ku jemput engkau mentari dalam lelap embun pagi. Berbisik awan perlahan, ku sapa bunga impian. Sampurasun. Bapak-bapak, Ibu, Ibu, para penata calagara Silung Sunda, Bapak Pupuhu Kepala SMP, Pupuhu SMP 7, MKKS, nu kalaresan hadir dina dana tieu, nu kusiring mulipi hormat, Bapak-bapak, Ibu, anu nyarengan siswa sindaran siswi anu janten pamilon dina kegiatan Silung Sunda tahun 2007. Oge para pamilon sadayana anu danget ieu parantos hadir kanggo tingkatan mana teh SD aya SD sareng SMP ayeuna kegiatan Silung Sunda. Naon ari Silung Sunda? Hari sirung naon sirung? Sirung teh naon? Sirung teh ai sirung pucuk. Pibakaleun tangkal anu bakal jadi sirung tukul ari pucuk mah tungtung. Ieu mah sirung anu pibakaleun bakal jadi bakal anu pigedeun teh sirung. Lamun ayeuna tangkal eueuh sirungan eta tangkal teh moal jadinya moal aya anakna. Mah naik-naik pan sirung. Jadi cikal bakal gitu anu gampang nama. Cikal bakal pibibiteun. Cikal bakal bedagan. Tah hidup sayana eta sirung-sirung ieu teh, sirung-sirung. Jadi pibakaleun anu bakal neruskeun tapak ladak neruskeun sagala rupa ngeunaan kahirupan kasundahan. Ari Sunda, naon anu disebut Sunda? Nah, Sunda teh naon? Sunda naon coba? Sanu apal? Sing, Sunda naon? Hah? Naon? Oh, sing tarik naon gitu. Sunda bahasa. Benar. Sunda seni, benar. Terus Sunda naon deui? Sunda perilaku, benar. Sunda tempat, benar. Sunda Jawa Barat, benar. Ari Sunda ieu Sunda naon ieu? Sunda baju, anggoan, raksukan, eta bener Sunda. Jadi Sunda teh lain dengan saukur kesenian. Kan bae meunang. Sunda bahasa Sunda gitu. Kan Sunda mah beunghar. Jadi sagala rupa untuk tongo walantaga anu aya di Jawa Barat ngunahan tatanen, ngunahan perilaku turupurang, laku lampah, baju, dahar jeung sagala rupana eta kudu aya Sunda di dinya. Lamun urang ngaku Sunda, lamun urang jadi sirung Sunda. Sehingga ke kaharep Sunda teh moal tumpul. Lamun ayeuna urang ngaku Sunda, cicing di Jawa Barat teu kuna Sunda, tapi ayeuna raksukanana, anggoanana kitunya kira-kira lain model kieu. Terus we nuk ayeuna teh ayeuna makan ayeuna dikieurkeun. Oh baru dak sekolah teh diapalkeun mulai kira-kira ayeuna Sunda bakal lestari henteu. Bakal terus aya moal Sunda. Tetep langgeng moal eta Sunda. Kira-kira lamun urang ayeuna ngaku urang Sunda sapopoena nyaritana lain ku basa Sunda. Ku eluh gue. Ya. Wah, bangsa anu kararitu ku basa kira-kira Sunda bakal langgeng moal.
lamun ayeuna urang ngaku Sunda tapi laku lampah urang gitunya, laku lampah urang jika lain urang Sunda gitunya kasar jeung teu rengku ngaliwat hareupeun batur henteu we nincak suku batur. Kira-kira nu kitu urang Sunda lain. Sunda bakal langgeng moal. Ngaku urang Sunda ayeuna kitu nya di dieu, tapi pagaweanana nuaran tatangkalan. Pagaweanana motoran ayeuna got jeung saluran. Gitu. Kira-kira eta urang Sunda lain. Sunda bakal langgeng moal. Jadi Sunda teh nyuruh kabeh ngeusi dina sagala rupa. Perilaku urang, sikap urang, cara urang ayeuna bermasyarakat, bergaul, eta kudu nyuruh, kudu nyunda. Jadi lamun teu cukup ayeuna ngaku wungkul. Urang mana? Urang Sunda. Kuring mah jadi urang Sunda. Keukeuh ari ngomong teu bisa bahasa Sunda. Teu bisa eta lain Sunda. Ku kituna anjeun selaku cikal bakal supaya gampang. Kata we selaku sirung-sirung pibakaleun ke anu bakal jadi gede kitunya. Ti ayeuna kudu kukumpang nyekel kana kasundaan urang. Bahasana kudu bahasa Sunda. Pakaianana kudu pakaian Sunda. Cara nyaritana kudu cara nyarita model urang Sunda. Prilakuna sopan santuna etikana kudu jiga urang Sunda. Tatanina kudu cara urang Sunda.